Sampurasun. Sim kuring sadayana bade ngadamel laporan kegiatan Pancen Bahasa Sunda. Hayu urang tingali bebarengan. Urang di kelompok 7, nami abdi Apriani Rangkuti absen 5. Nami abdi Andika Prayoga absen 3. Nami abdi Randy Ridwan Hakim absen 28. Nami abdi Salma Kila absen 3 hiji. Tujuan video ieu teh Nu kahiji nganggeuskeun tugas-tugas sekolah nu teu acan anggeus. Nu kadua jajan jeung kulineran di Taman Cibinong. Katilu ngalatih kemampuan nyarios bahasa Sunda. sadayana urang keur nganggeuskeun tugas sakola. Urang sareng rerencangan nganggeus tugas menyelesaikan tugas-tugas. Ayeuna urang sareng rerencangan arek kulineran di taman. Jadi Yeay. urang rek nyebrang. Hayu urang nyebrang. Urang kerja tugas. Sabab ieu urang rek nyebrang tapi hujanan. Jadi urang nenduh heula. Sadayana jadi urang sareng rerencangan dek meuli bapau. Bapak, saha nami bapak teh? Bapak Sule. Bapak si Raha di jalan ieu. Kami aya setahun. Saya setahun Pak. Kumaha cara Bapak ngirit konsumen, Pak? Banyak. Jadi ragu-ragu. Contohnya banyak ya Bapak. Lupa mau kacang hijau yang mana pakai kacang hijau tadi itu nama satu wae pakai juga strawberry nggak pakai selai mana ayam sama daging ayam apa nggak pakai coklat pakai macam oke. Bapak nggak sabar halan jual bapak. Nggak tahun mah aja. Hatur nuhun Bapak. Kami well begitu. Sukses ya Bapak. Sadayana jadi urang jeung rerencangan geus kulineran jeung jajan di Taman Cibinong. Yuk urang review. Ayo orang cobian bapakna. Ayo. Coba. Nah. Cobian guys. Urang arek nyobian somai. Nyam. Mana? Dagingna karasa. Kacangna geuna. Top we. Jadi guys, urang cobian bapau. Ieu teh rasa ayam. Ieu urang salah. Ayam lah bapak. Ngena lembut. Bapauna ayamna karasa. Kenang-kenang. Sakitu wae vlog jeung wawancara di kelompok 7 upami aya salah kata mohon diampunkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sim kuring sadayana bade ngadamel laporan kegiatan Pancen Bahasa Sunda. Banget mukanya. Gua ngomong. Tahun
buruan ketawa. Karena bisa di zoom lah. Ayo orang cobian berpaunder. Eh